teh. Mana euy? Mana euy? Mana mah orang anu lewat? Nya bos wae dengan anu lewat teh, Bos. Mana euy? Wih, hole euy. Nya. Mana nya? Siap lah, Bos. Bener. Nya ka mana? Naon atuh deui teh make ngahalangan? Bos lebo mah teh ulah duit. Aing mah teu boga duitna ge. Cuk bohong. Oke lah atuh urang parkirkeun heula motorna. Kesempatan euy, ku aing urang culik ieu mah ya. Anak buah geng serigala jeung ketuana lah kagok urang culik ku aing mah. Ya, aman mamanen. Aman duit nya. Nah, Bos make jurigna. Oh, sembarangan ieu aing hirup keneh geuninganan. Aman elektronan. Oh, kamari di reuceun mah urang mah panan pura-pura hungkul eta pura-pura sare. Duit yang naon ieu teh, Bos? Atuh ah. Yang ongos. Eueuh duit mah urang mah. Emang rek ka mana kara? Mending ku urang hayu dianterkeun lah dina motor. Ulin orang semuanya. Bos mending kana milu we lah. Kana motor daripada ke makana mobil capek turun naik wae. Ayo. Itu ayo Mang. Oh, hayu yuk mending kene dianterkeun ku urang na motor lah. Yuk. Mana men? Karek gimana lah di pesok, Bro. Arek ngajual para belau. Ada guanya di darinya nya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aya Mang Barnet sareng saha? Pak Haji dah Mang. Alhamdulillah. Iya sareng itu tuh. Ya, anak enggak aman. Ayo. Ayo. Ya. Kan Pak Haji kamari teh peryogi para belau sanes. Nah, enak waktu dipanggilnakeun itu tuh. Alhamdulillah. Iya. Seueur. Aya 2 ekor itu teh. Mohon. Anunya mamanet kembali dua haji yang alat lau aman nya Bos waelan Nya ke urang ieu heula urang turunkeun heula atuh nya para belau nya. Sok tenang. Alhamdulillah euy cair euy, mang jual ke Pak Haji. Itu Pak Haji cenah rek di parapun ka lauk maneh hayu burukeun. Make jeung mana mah. Antok burukeun da bongana maneh mah cicing-cicingna ngaresapkeun jeung serigala mah. Heuh jual aing itu ka Pak Haji. Jongjon ayeuna mah euy. Geng serigala geus eueuh. Ku aing dijual ka Pak Haji. Wah, ayo nelpon. Oh, Pak Haji. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Wah, kembali menjual wae untuk orang bisa kabur. Nanya. Oh, Bos kudu balas dendam ke Mang Barnet. Nanya dendam sama Barnet mah. Bos kumaha tuh mangkani urang teh balik ke jauh keneh. Nah, anak buah, Cianjur. Siap, anak buah ini anak diantarkan balikin Bos urang. Oh, tuh Bos bagus aja gitu mah ada lempang mah jauh keneh. Aduh. Geng serigala nak kabur. Atuh meureunnan kumaha?
Siap-siap orang pilarian ku abdi engke lamun tos aya infona ku abdi dikabaran pajinya. Siap, mangga. Waalaikumsalam. Rupa-rupa pisan aing mah kalah kabur geng serigala teh. Karek empeng ngomong teh jongjon jeung tenis eueuh geng serigala. Kalah kabur. Aduh, aya we akana teh eta bos lebel tah. Tapi kan baiklah nu penting geus eueuh di dieu we anu mah. Geus eueuh nu ngarasakeun ayeuna di dieu sabodo teh moal diteangan gae. Mana keringanan buat anu nananjurkeun balik dau wae. Anak aya. Kembali anak ya. Bos, kumaha tuh bos cara balas dendam ke Mang Barnet? Bos, urang mah kena peuting ke Mang Barnet main jual wae. Oh, bos, kitu mah sarua jeung ngaledek piraku ketua geng serigala di ngaparop lauk. Mahalalam anu ngomong malihani. Hayang suri atuh bos. Mau apa tuh bos orang teh jadi hayang suri. Nama hayang suri. Mang Barnet yuk. Panas lalu sih. Bruh.